Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah singkuring kalau yang digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakak Nanda, sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda, karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utamina mah tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayuna mah tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung, Jago Sunda, Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, insyaallah sumangga wang sobiteraskeun serial silat Sunda Jaka Wulung ka bagian nu kadua. Sakumahan nu kusim kuring sapara kanca nyata Kang Asep sareng Kang Sony Maulana. Wireh ieu serial teh kinten sakali atanapi 2 kali dipublikasikeun, utamina mah dina dinten Sabtu sareng Minggon. Sumangga Mitra. Jaka Wulung, Jago Silat, Terah Prabu Siliwangi, karya Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra. Saupama ku urang dititenan, kalayan paningten nu telig, eta budak Rudin atau aku leheus teh pakokolot supa jeung Lingga Prawata, oge jeung Watu Ageng sarta jeung Dia Hulan Kancana. Pakulitanana coklat semu-semu bungur, tareretan mah rek siga warna awi wulung. Buukna teh ngarumbay semetak-tak ngan dibengker ku bandana warna hideung nu geus lalayu sekar. Cawanana pangsi sarta bajuna taya leungeunan, warna kulawu nu geus lalayu sekar sarta rarangsak di sababaraha tempat. Da maneh? Lingga Prawata tumanya bari beungeutna jamedud. Eta budak teh teu ganca ngawalonan. Manehna masih diuk bari pupuringisan bari ngusapan tonggongna. Manehanana ngarasa syukur ngan tonggongna wungkul nu nyeri. Eta oge sapeda 3 debut kana tani. Tadi teh manehna teu nitenan yen aya batung dibaledogkeun ngablesur sarta ampir-ampiran baekeuna kana tarangna. Saupaman manehna teu dadakan ngareundeg, geus bisa dipastikeun yen tarangna teh bakal kakeunaan ku pamaledog nu ngabalukarkeun bisa matak-matehni kana dirina. Saterusna mah eta batu teh ngablesur, ngahantem dahan tangkal. Cet! Geus bisa dibayangkeun yen kacidok kuat tohagana tanaga eta jalma nu maledogkeun batu. Kocap si budak Rudin, manehna sorangan ngarasa heraneun. Emeng kumaha cenah pangna bisa ngareundeg sageuwatna kalayan tapisna kerturan cingeus. Tapi lantaran manehna kacida kagetna, diukna teh jadi temerengah, nu antukna mah manehna teh teu bisa ngajaga kasaimbanganana. Koleang! Eta budak Rudin teh ngoleang ngalayang murag. Ragrag kana tani. Tapi eta budak Rudin teh satekah polah manehna seuri lantaran beureun rumasa kana kabodohanana. Nu matak aneh Mitra.
Sanajan eta budak Rudin teh kulehe, eta budak teh ngabogaan hiji panon nu herang ngagenclang, sarta huntunan nu rapih kasusun ibarat mutiara. Malahan mah lamun ditengetan leuwih jauh. Mun ku urang dipirengkeun leuwih titen deui, manehna teh tetelah mibanda hiji halis nu kandel. Keuretan bibir nu alus kacida, sarta careham nu teges waweg. Cindek nama, eta budak teh kasep paling henteu pikeun ukuran golongan tukang baramaen. Lingga Prawata ngalengkah bari kacida ambekna, tapi Ki Jayeng guruna sageuwat ngahulag lengkah muridna. Jang, jawab. Saha ari maneh? Jeung naon maksud tujuan maneh? Ngintip-ngintip ka kami? Jawab. Ki Jayeng tumanya ka eta budak Rudin. Si budak Rudin ngareret ka Ki Jayeng sagara, terus oge ret neuteup ka Lingga Prawata, satuluy nama ret oge ka Palebah Watu Ageng. Jeung ka Diah Wulan Kancana kalawan beungeut anu masih pupuringe sianahan ka nyeri. Sanajan kitu manehna teh tetep maksakeun sangkan bisa seuri somea. Deuh, hampura kuring juragan. Sabenerna kuring mah teu apal. Kuring teu apal, nah kuring teh bisa ka dieu, ka tempat juragan. Kuring mangan saukur leumpang we nutulkeun inung suku ka ditu ka dieu. Tah juragan, sabot kuring leumpang, ku kuring teh kapireng. Sora-sora aranjeun keur latihan jigana mah. Barang ku kuring ditinggal tetela, kuring teh ninggal agan-agan anom, nuju latihan silat kalawan hebat, digembleng ku juragan. Kuring resep kacida ninggal nu latihan silat, ku kitu nanya kuring teh lalajo we tina luhureun tangkal. Sakali deui hampura kuring, juragan. Lamun kadongkapan kuring teh bantak ngabarubahkeun oge ka dulur-dulur sadaya nu tiluan. Kitu cek eta budak Rudin. Lamun dititenan ku urang sadaya, sok sanajan masih tahapan budak, bener-bener kacida kekecapan teh entep seureuhna. Caritaan eta budak teh kacida alusna, siga hiji caritaan jalma nu geus sawawa bari jeung pinter. Kitu deui popokan si budak Rudin oge tangtu matak ngagetkeun ka kasepuhan nu lah Ki Jayeng sagara nyaeta guru ti tilu budak nu didinya. Oge tilu budak katurunan Laskar Jipang. Kaget anu pohara. Ari marga lantarana nu kahiji susunan kekecapan atawa kalimah ti si budak Rudin kacida entep seureuhna mitra nu diucapkeun ku manehna teh kalayan bari parohman marahmay bear. Anu kadua, eta budak Rudin ngagentraan ka eta opat jalma teh ku sesebutan dulur. Baraya dulur. Jeung nu katilu, manehna teh tembongna kalawan tendang naker lalajo dina luhureun tangkal. Atuh Ki Jayeng sagara sakadapan inyana ngarasa hemeng, tarangna kerung-kerung bae. Paroman Lingga Prawata dak dumadak robah jadi beureum. Manehna geus bisa ngajudian dina kekecapan eta budak teh aya nada ngeyehkeun ka maranehanana. Nah bisa-bisana saurang budak kuleuheu, budak Rudin nu anyar pinanggih nganggap kana dirina dulur maranehanana. Tapi saacan manehna gerak, deui-deui dihulag ku guruna Ki Jayeng sagara. Satuluy mah mitra Ki Jayeng sagara, manehna ngarengha panjang tuluy nyarita. Yang, jawab. Jawab pananya kami. Saha ngaran maneh? Ngaran kuring juragan. Balerea mah sok nyebat ka kuring teh ku panggentra wulung juragan. Kalan-kalan mah nyarebatna teh jaka wulung. Meureun sapedah kuring siga kieu ye. Tah kitu juragan. Saperti nu geus dicaritakeun ku kuring, yen kuring oge teu nyaho sama sekali naon sababna. Pangna kuring bisa anjog ka dieu ka tempat juragan-juragan. Sareng saupama juragan percaya mah, kuring oge teu nyaho di mana sabenerna asal muasal kuring. Tah kitu juragan. Jeung naon tujuan maneh panguntap intip ka kami? Ki Jayeng sagara seolah-olah motong caritaan jaka wulung.
Eta mah hampura kuring juragan. Kuring mah rumasa teu untap intip juragan. Tapi eh tapi kumaha jang? Pok caritakeun jang. Kijayang tumanyadi kalawan tegas. Muhun juragan. Kuring mah henteu untak intip. Henteu, tapi laras-laras ngalalajuan juragan. Ku kituna kuring kacida ngaranjugna barang aya nu maledog ka kuring ku batu leutik juragan. Kurang ajar. Langga Prawata nyorowo kandaruan. Deui-deui Kijayeng ngangkat leungeunna pertanda nyegah ka muridna Lingga Prawata. Jang. Ti mimiti iraha maneh lalajo teh jang. Jawab. Kijayeng tumanya deui. Tanajan hatena mah kacida gemesna, tapi manehna ngarasa penasaran kacida. Bisa-bisana. Kumaha pang bisa-bisana. Inyana teu bisa nangenan aya nu nyulusuk disaluareun pager ranggona nu pernahna teh di leuweung singkur, leuweung ganggong simaganggong. Jeung oge kalawan entengan pisan budak nu lah jakawulung teh deui-deui mertelakeun yen manehanana memang ngahaja ngalalajoan eta latihan silat nu digemblengkeun ku manehanana. Haliana nu matak heran pikeun Kijayeng sagara. Teu aya tanda-tanda yen batu nu dilempagkeun ku manehna teh keuna ka eta budak. Taya tatu di tengah tantei dina awakna jakawulung, oge taya getih nu tingkar telak. Bener-bener. Si budak Rudin teh ngan saukur muringi saeutik bari nyakelan pingpingna. Saupama ditetenan, nyata tina dadegana, jakawulung teh ngan saukur budak galandangan siga nu sok katempo ku manehanana di ditu di dieu. Disatukangeun bajuna nu rarangsak tembong, leungeunna teh kuat sarta dadana nu regeng. Kitu oge tempat maranehna latihan. Lain hiji tempat nu gampang didatangan ku sasaha, sabab kahalangan ku leuweung geledegan, leuweung nu har-haraeun nu tatangkalana teh pating jeleg-jeg nangtung, kalawan dangdaunan nu karadandel ngaraloyom. Mumunggang gunung ngajegir satukangeunana, sarta jurang nulung kawing di palebah walungan ti gunung. Juragan, kuring ngalajuan teh kinten-kinten 10 jurus juragan. Walon jakawulung. Mitra deui-deui Kijayeng sagara sarta 3 budak asuhna kacida ting raranjugna. Lantaran 10 jurus teh lain waktu nu sakedeung-sakedeung, utamana mah pikeun dilalajoan tina saluhureun tatangkalan. Tapi sanajan kitu Kijayeng sagara satekah pola inyana nyabar-nyabarkeun dirina. Yang deui kieu. Naon maksud jeung tujuan maneh? Pangalajuan kami latihan deui. Sakedapan jakawulung mencrong ka palebah Kijayeng bari rada mangmang oge manehna nyarita. Kieu juragan. Punten juragan. Upami tiasa mah kuring hayong miluan diajar silat jeung juragan. Ngadenge kekecapan ti jakawulung. Kijayeng rejeng 3 muridna pada molohok mata simetkeun molototkeun panona lantaran kacida ngaranjugna ku walonan jakawulung. Oh, gitunya. Semuhun juragan. Hampura jang. Hampura. Walon Kijayeng. Ye. Jang, di dieu mah lain paguron silat euy. Heueuh lain paguron silat nu narima murid sembarangan. Kula salaku guru di dieu ngan ngajarkeun ilmu silat kanuragan ka ieu 3 dulur kula ye. 3 anak murid kula teh dulur kula. Oh, kitu juragan. Padahal kuring teh hayang pisan milu diajar sareng juragan. Maneh kadinya teu nu disaurkeun ku guru kuring? Hah? Beungeut Lingga Prawata mimiti nyeuneu deui. Ye, guru urang teh teu sambarangan nurunkeun ilmu pangaweruh ka jalma siga maneh komo. Mitra Kijayeng sagara masih ngupayakeun satekah pola nahan amarah Lingga Prawata nu mimiti ngabela-bela. Jang, kieu jang. Ceuk Kijayeng nuluykeun caritaana. Ilmu ieu ngan diturunkeun ka jalma-jalma nyaeta nu geus ditangtukeun
teu sagawayah diwiridikeun ka balarea. Sakedapan Ki Jayeng sagara ngarandeg heula bari ngatur renghapna. Nyaeta diajarkeun diwiridkeun ka jalma-jalma anu masih mibanda terah laskar Jipang. Kanu sejen mah henteu wayahna jang. Kitu juragan. Jaka ulung neuteup antep ka Ki Jayeng sagara kalawan paroman nu ngemu hiji kahanjakal anu pohara. Tah heueuh. Ceuk guru urang geus caritakeun kitu euy. Kulantaran kitu ye. Budak Rudin, gancang maneh ini ti dieu euy. Panon Lingga Prawata muncereng ka palebah Jaka Ulung. Tapi lur, kuring hayang pisan milu diajar. Indit. Cek kuring indit sia. Oh, nah kitunya. Jaka Ulung masih nempokeun ka opat jalma hareupeunana. Kalawan hiji paroman siga nu teu ngartieun kana ketak eta opat jalma. Maneh kalakang ngadengekeun. Indit sia. Indit maneh lamun henteu ieu. Lingga Prawata maneh ngeupeulkeun ramo-ramona sarta diangkat ka palebah hareupeun beungeutna. Eta ngandung harti. Yen manehna boga ancaman ka si budak Rudin ku jalan hiji kekerasan. Kalawan paroman tungkul nunduk, Jaka Ulung malikeun awakna kalayan pamaksudan rek ninggalkeun eta wewengkon. Lengkah-lengkahna sahayuna teu ngandung sumanget. Tapi saacan tumindak leuwih jauh kapirang hiji sora nahan lengkahna. Hei, jang. Dagoan jang. Lengkah-lengkah Jaka Ulung regeureun. Jang, jawab pananya kami. Sabaraha kali maneh ngalajuan kami latihan euy. Jaka Ulung neuteup antep ka palebah Ki Jayeng sagara. Manehna rada mangmang oge. Tembongna teh sabaraha kedapan mah manehna teh ragu. Nu satulina manehna ngajawab. Juragan, 3 kali juragan. Kitu pangwalon ti Jaka Ulung. Ieu teh lain carita anu biasa kapirengan ku eta opat jalma. Lantaran lamun bae mah ci gunung dak dumadak kacaahan mudal ku caah dengdeng. Ki Jayeng sagara teh moal sadeuwas ngadangu kekecapan Jaka Ulung. Lingga Prawata, Watu Ageng jeung dia Hulan Kancana nepi ka pating polongo melohok mata simeuteun. Awak-awak maranehana ngageter bakat ku campuhna atawa pagaliwotakna mangrupa-rupa kapanasaran. Tapi nupang utamana mah tayalian kakaget sekaligus kaambek anu pohara. Mitra Ki Jayeng sagara atuh kaget liwat saking inyana teh. Kumaha pang bisa manehana nepi ka teu bisa nganyahoankeun yen hiji budak Rudin nangetan latihan manehanana saloba 3 kali latihan. Tak upama caritaan si budak Rudin teh bener. Ki Jayeng sagara geus bisa mastikeun jeung nyieun hiji kacindekan yen Jaka Ulung lain budak kampung anu biasa, manehna teu meureun, lain budak tambarangan. Sakadeu, padahal ulah bakal ngalengka. Jang, hiji deui. Sakumaha lilana unggal maneh ngalajuan kami latihan. Ki Jayeng sagara sumanya deui ka Jaka Ulung. Tingawitan bae juragan dugi karengsegan. Deui-deui Ki Jayeng sagara malototkeun panonna ngemu ka kaget anu pohara. Tuluy kumanehana tadi teuteub dedegan eta budak teh. Dedeg pangadeg Jaka Ulung diteuteub. Ditungtung buukna nepi ka tungtung sukuna. Inyana ngemu kahelok nu luar biasa. Tapi oge ngarasakeun hiji kamelang. Kaayaan di wewengkon eta nyata wewengkon paguron Ki Jayeng di leuweung geledegan sepi jempling.
Sawatara lilana simpe rehe. Panon poe beki manceran. Manuk-manuk patinggal berhiber, ninggalkeun titik-titik kalangkang nu surem dina taneuh. Jaka wulung deui malikeun awakna saja ninggalkeun eta patempatan. Hei, eureun. Ceuk Lingga Prawata ngahulag. Yo, maneh pasti telik sandi atau mata-mata ti pajangnya. Lingga Prawata saguat ngadeukeutcan ka Jaka Wulung kalawan paroman nu beuki euceuy beureum. Nu satuluyna mah mitra, Lingga Prawata teh nyolodorkeun leungeunna nu memang asa kalatih seja ngajuhang punduk belah katuhu Jaka Wulung. Manehana geus yakin pisan, cenah ku sakali sentak oge bakal bisa ngeureunkeun eta budak pikeun dipenta keteranganana. Tapi hiji kaanehan sakedapan, leungeun Lingga Prawata nu memang bisa oge nyekelan kana punduk Jaka Wulung, tapi ku matak helokna teh Lingga Prawata seolah-olah teu nyekelan nanaon, teu nyekelan ka palebah punduk Jaka Wulung. Manehana teh siga newak angin. Kulantaran Lingga Prawata deuk ngajeuang palebah punduk Jaka Wulung teh ngagunakeun tanaga nu lumayan rosa, manehana teh kalah kaleungiteun kasaimbangan. Ngabalukarkeun manehna ti sewad. Saterusna mah ti susut. Bari punduk katuhuna ngakeduk kana taneuh. Atuh manehna teh gerungan. Tapi untungna teh Lingga Prawata ragragna kana taneunna teh nu jukutna ngajejembrung, nu sasata mah teu karasa nyerieun sarta teu pateuh, tapi rasa kaerana lain lumayan. Leuwih matak pika nyerieun tibatan pateuh siga kumaha oge. Sumawona pak gedebutna teh nyaeta balukar hal nu teu matak kaharti. Ngajurah roh dina handapeun dampal suku si budak Rudin, oge dipayuneun dua dulur sapaguron jeung oge guruna Ki Jayeng Sagara. Mitra Pasundan, beda halna jeung Jaka Wulung. Eta budak Rudin teh malah mencrong nutup antep ka palebah Lingga Prawata bari ningka kaget anu lain lumayan. Dina paromana oge tembong yen manehna ge sarua teu ngartina jeung Lingga Prawata naha bet kitu kajadianana. Naha sarta kumaha pangpangna bisa eta budak gagah teh tiga debut deukeut dampal sukuna. Kulantaran kitu Jaka Wulung sagancang nyodorkeun leungeunna kalawan pamaksudan rek ngabantuan hudang ka Lingga Prawata. Tapi kalawan cepet naker, Lingga Prawata jeng manehna luncat nangtung. Panona buringas mencrong ka palebah Jaka Wulung. "Gedek setan!" Lingga Prawata nyorowokan daruan. Siga nama Lingga Prawata geus dikawasa ku amarah nu ngabela-bela mitra. Kalawan teu tatapasini deui, sebrut Lingga Prawata nerajang ku hiji jurus nu salila ieu dilatih kalawan soson-soson ku manehanana. Hiji jurus hebat nu ngajadikeun ngaran Arya Panangsang kacida dipika seberna kusing sahabai oge, utamana mah di wewengkon Pajang jeung sabudeureunana. Jurus ampuh Gagak Rimang. Sok sanajan kakaradina tahapan gerak nu kasar, masih lelengkah halu jiga nama. Tapi jurus Gagak Rimang tetep bae mangrupa ilmu pangawruh kahebatana kacida rongkahna teu bisa disangsikeun deui. Geus bisa dipayangkeun mitra, saupama budak nu mana bae oge bakal ngajungkel ngan ku sageprakan panarajang,
Sumawana ramo lingga prawata teh ngabelesur kana palebah babagian awak Jaka Wulung. Nu matak mateni palebah beheungna Jaka Wulung. Hiat! Ngan ku sakali nenggel jiga nama. Nyaeta kana beheung Jaka Wulung geus bisa dipastikeun balukarna moal bisa kabayangkeun ku sararea. Jajalaneun renghapna Jaka Wulung bakal kapegatkeun ku eta panarajang. Paling henteu sasaran panarajang jurus bakal kakeunaan sesek napas anu berat kacida jeung eta teh bakal lumangsung sababaraha poe. Jaka Wulung sorangan masih nangtung ngabedega bari toleh ngemu hiji kaheran nu lain lumayan. Inyana sama sekali teu siap sayaga pikeun yang hareupan hiji panarajang nu kacida rongkahna. Jeung oge Kijayang sagara salaku guruna Lingga Prawata manehna teh telat ngahulag ketak gerakan Lingga Prawata. Hiat! Pak! Naon nu kajadian mitra? Nu katembong tayalian Jaka Wulungan nyilangkeun leungeun kencana di hareupeun beungeutna nu rada nunduk. Sarta aworna ramo-ramo Lingga Prawata jeung siku Jaka Wulung. Jaka Wulung tijengkang kurang leuwih 2 lengkah. Awakna rada ngajereg-jeg ka belah tukang. Di pihak liana, Lingga Prawata ngajeblag salengkah mundur. Tapi manehana masih mampu hangtung dina 2 sukuna. Lamun dipirengkeun beungeutna sakedapan nembongkeun ka Sugema. Siga nu nembongkeun hiji kemenangan, hiji ka Sugema geus bisa ngelehkeun Jaka Wulung menjadi lawana. Ngan bae mitra, rasa Sugema Lingga Prawata teh teu lila ieu. Teu lila, tembong manehana muringis nahan hiji ka nyeri. Aduh guru. Ramo-ramo leungeun katuhuna siga nu jeg-jeg sarta nyongkab panas sumebar nepi ka puhu-puhu leungeunna. 2 sukuna rada nyorocon. Satuluyna mah bluk rubuh bari tapak deku. Lingga! Corowokna Kijayang sagara dibarung ku watu ageng sarua pada muru ka palebah Lingga Prawata. Wanoja lenjang dia hulan sakedapan manehna mangmang reka mana manehna lumpat. Tapi satuluyna mah mitra eta mojang geulis kawanti-wanti terah Jipang teh ngalengkahkeun lalaunan sukuna lir ibarat macan teunangan muru ka palebah Jaka Wulung. Anjeun teu kieu-kieu. Dia tumanya dibarung ku nada pinuh kamlelang ka Jaka Wulung. Renjag. Jaka Wulung ngarenjag pohara. Mitra, eta hal nu dicaritakeun ku dia teh leuwih matak ngagetkeun dibandingkeun panarajang hebat ti Lingga Prawata. Ku Jaka Wulung eta mojang geulis teh diteuteub anteb ku panonan nu rada disipitkeun. Aheng bin ajaib. Ta urang ujang geulis. Kacida geulisna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina nalek kalawan someh kana dirina. Digosok-gosokeun leungeunna kana panonna. Bener-bener aneh. Teh telah bener. Bener yen di hareupeunna teh saurang mojang. Leungeun anjeun raheutnya. Leungeun nu lemes ti mojang teh kalayan tanpa sungkan nyekelan sikuna Jaka Wulung. Mitra duka sapedah Jaka Wulung teu bener-bener tatu dina benturan tadi jeung Lingga Prawata. Atawa balukar tina pangusap lemes ti dia. Jaka Wulung teh teu ngarasakeun hiji ka nyeri saeutik oge dina sikuna. Hiji pangusap ramo-ramo nu aneh bin ajaib. Itu pamikirna Jaka Wulung. Atuh naon? Kuring mah teu naon. Jaka Wulung satekah polah manehna mere budi nu marah mai bear sabisa-bisa ka eta wanoja. Manehna sorangan oge sadar yen bisa bae rupa bibirna teh teu beda jeung sirina kuda. Kitu pamikir Jaka Wulung. Tapi sirina Jaka Wulung sagancangna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ceuk paribasana. Nalika kapireng hiji sora nu nyentak handaruan lir ibarat dahan nu pararenggas. Wulan, mundur! Lingga Prawata tetela.
Manehana ngabedega nangtung bari dual dampal pananganan nulak cangkeng sarta paromana pikagigiseun. Paroma nu kasep ti Lingga Prawata budak Jipang dak dumadak robah jadi siga dedemi. Panona icei beureum sarta kulit oge kulit beungeut nage ngemu hiji amarah nu ngagugudag. Malahan buukna tembong rancung. Aya hiji haseup ipis nu ngebul tina palbah embun-embunanana. Paling henteu mitra. Eta teh hiji gambaran ti jalma nu amarahna ngabela-bela. Memang amarah Lingga Prawata beuki moltah barang nempo dia nu sugan teh rek muru ka palebah manehanana. Tapi kalah kamuru kanu sejen ka Jakawulung. Atuh dadana ngakulak panas ngemu rasa amarah. Jeung oge timburuan mitra. Dia sagancangna mundur teratur. Manehna kacidak teresepeuna disentak siga kitu teh. Tapi manehna satekah polah nahan dirina. Satulina mah Jakawulung ngalieu tuluy neuteub ka palebah Lingga Prawata. Oge watu ageng jeung kaki jayang sagara nu aya di satu kangen Lingga Prawata. Lalaunan Jakawulung muniang hudang aneh barang neuteub beungeut Lingga Prawata. Jakawulung ngarasakeun deui sikuna bet nyeri deui mitra, nyeri tur tabaal. Luar biasa tanagana si Lingga Prawata tadi bocah gagah. Jeung luar biasa oge daya nyageurkeun ku imutna saurang mojang geulis. Hei, hayu urang resegeun salalaki euy. Lingga Prawata ngagerem manehna nangtang ka Jakawulung. Mitra Pasundan, Jakawulung neuteub antep teu ngartieun ka palebah Lingga Prawata. Lur, naon nu kudu direngsekeun teh Lur? Ceuk pamikir kuring mah pasualan teh geus rengse euy. Ulah lobana capek euy. Hayulah bereskeun. Lingga Prawata geus ngantongan sajumlah pangalaman ti saacana. Manehanana teu daek ngaremehkeun deui si budak Rudin. Lingga Prawata kiwari mah yakin yen Jakawulung teh lain hiji budak sambarangan. Memang tembong nama siga begang, tapi jika nama manehna teh kungsi diajar ilmu silat kanuragan. Ku kituna manehna moal nyieun hiji kasalahan deui. Sageuwatna Lingga Prawata ngawatek hiji ilmu nu mang taun-taun diwiridkeun ku Senapati Yuda Jayeng Sagara. Mangrupa jurus ampuh anu didedel ku dasar-dasar ilmu kanuragan gagak rimang anu rongkah. Sarta teu anta parah deui. Sebrut Lingga Prawata ngabelesulukeun hiji panrajang hebat. Kalawan dua gerak munggaran nyata buka pamaksudan pikeun nipu nu jadi lawana. Dua leungeun Lingga Prawata nu muka ngaheat ka palebah Jakawulung kana sirah Jakawulung. Hiat! Gerakanna tidak cepet nalit ibarat manuk gagak. Sing saha bae bakal bisa ngajudi. Yen kalawan kasida gampangeunana bakal ngeragrageun Jakawulung. Saupama Jakawulung boga ketak ngahindar, Lingga Prawata teh geus pasti bakal ngarubah pola gerakanana nyaeta ku jalan ngabelesurkeun deui panarajang sejena. Ki Jayeng Sagara kiwari mah manehna anteng ngaregemeneng nyakseni gerakan muridna. Kalawan pamaksudan nu kahiji, inyana hayang nyahoeun geus nepi ka mana ilmu pangaruh nu geus dilatihkeun ka muridna. Nu kaduana, manehna oge ngarasa penasaran, nah bener eta budak Rudin teh mibanda ilmu silat apa henteu? Saha atuh nu sabenerna eta budak Rudin teh? Mitra Pasundan, kulantaran Lingga Prawata geus mere peringatan lebih ti heula ka Jakawulung. Jakawulung siap sayaga nyang hareupan hiji ijen patutunggalan.
Ku kituna barang manehna mirengeh dua leungeun Lingga Prawata ngahead. Heup. Jaka Wulung nekuk dua sukuna pikeun ngareundikeun awakna ka belah handap. Tapi mita eta gerakan teh geus kabacaeun ku Lingga Prawata. Ku kituna kalawan cepet naker, leungeun Lingga Prawata dibelokeun sarta langsung narajang ka belah handap. Hiat! Lingga Prawata seuri ngeyehkeun. Sabab nempo gerakan ngahindar Jaka Wulung muka cida basajana. Tapi mitra, sacorelat seuri Lingga Prawata leungit tanpa lebih. Baganti ku ngagero lirih. Ngaliwatan gerakan nuka cida ahengna, nu ampir teu bisa dituturukeun ku panenjo manusia biasa. Jaka Wulung ngaragrakeun awakna ka belah tukang ngajaul. Tapi suku katuhuna nu satengah muter mapag panarajang leungeun Lingga Prawata. Bener-bener hiji gerakan nu kacida nekadna. Kocap Lingga Prawata nu geus kagok nyalurkeun tenaga lapisana nu kacida rosana kana leungeun katuhuna. Sarta manehan teh sempet ngagiwarkeun diri tina paranjang balesan ti Jaka Wulung. Naon mitra nu satuluyna kapireng, tayalian sora nu tarik tina aworna dua kekuatan pamuda. Tulang awur jeung tulang. Jurus hebat awur jeung jurus basajan. Jaka Wulung ngajengkang dua kalian. Beungeut namuringis nahan hiji kasakit tina tulang garing sukuna. Sakujur awakna nyongkap panas siga diduruk. Manehana teu mibanda panyangka sacongo buuk oge yen sukuna bet kudu paadu jeung leungeun Lingga Prawata. Lantaran maksud sabenerna mah ngahindar tina serangan jadi lawan. Nah sukuna patuh nyerina lain lumayan. 10 lengkah ti Jaka Wulung, Lingga Prawata posisina siga diuk. Numpu atawa neueul kan dua sukuna. Longgongna melengkung sirahna ditekukeun nahan hiji kan nyeri dina pigeulangna. Mimiti nama siga nu baal, tapi satuluyna mah rasakan nyeri narajang ka sakuliah awakna. Dengan kenca sama sekali teu bisa digerak-gerakeun. Atuh manehna pupuringisan, cimata nyak telakan teu kahaja. Budak iblis, maneh mateuhkeun leungeun kuring. Lingga Prawata nyorok ngagerem handaruan ka Jaka Wulung, kuntuna kekerot pating geltuk kapirengna, ngabalukarkeun sora lir kai nu diduruk. Amarahna ngabela-bela sarta kacida gemesna, manehana teh teu lembut. Dunya nu dikanyahokeunna teh iwal ti padungdung jeung pertempuran. Manehna digedekeun di lingkungan para prajurit sarta geus diwirid pirang-pirang jurus, nyata jurus-jurus dasar silat ti sababaraha guru. Tanggeus kitu mah, nu kumanehna diulik sapoena teh iwal ti ilmu olah kanuragan nu diturunkeun ku sing saha bae oge. Jeung nu terakhir ku guruna nu dipikaserab ku manehanana, elmuna kacida luhurna numutkeun manehanana, tayalian guruna Ki Jayeng Sagara. Saupamanya hareupan lawan nu sababad jeung saumur. Malahan 1 tahun 2 tahun mah leuwih kolot tibatan Lingga. Cenah can kungsi manehna teh kasoran ku sing saha bae oge. Tapi kiwari, manehna teh hareupan budak Rudin nu sigana mah leuwih ngora batan dirina, sarta manehna teh leuwih lemah. Malah elmuna ge teu aya naonan cenah. Lingga Prawata teh kapaksa kudu narima hal nu matak pikan nyerieun. Nyeri lain bae dina leungeunna sarta dina tulangna nu pararatuh, tapi oge dina hate nu jauh leuwih jero. Manehna bener-bener nyeri. Ku kituna ngagentak leungeun kencana narik keris tina sarangkana. Sep! Tata teu anta parah deui. Hiya! Sebrut! Lingga Prawata narajang deui ka Jaka Wulung nu masih dina kaayaan rada ngajengkang. Sarta ampir babarengan sakolebat kapireng ku urang, corelatna watu ageng sobatna ti Lingga Prawata narajang oge kalawan tanaga nu teu eleh rongkahna jeung Lingga Prawata. Hiat!
Hiji kekuatan nu didedel ku amarah nu hebat luar biasa, serta hiji kekuatan nu masih seger kacida, pating belesat, ngincer kapal bah tangtungan budak Rudin nu sarua. Tina palbah anu beda. Yat! Yat! Kijayang sagara guru eta dua murid nu narajangkeun jurus-jurusna teu gaburu nyegah ketak dua anak muridna. Dia hulan ngan saukur bisa mereumkeun panona. Jaka Wulung mireungeus sacorelat dua budak laluncat narajang babarengan, hatena ngadadak jadi kaget oleh teu ngarti nah kasalahan naon nu dipigawe ku manehanana. Manehna teh ngan hayang saukur diajarkeun elmu nu hebat, tapi malahan menang serangan nu kacida gangasna nu ditarajangkeun kedua anak murid Kijayang Sagara. Jaka Wulung manehna boga hiji angkeuhan. Teu hayang ieu dirinya jadi sasaran nu percuma. Ngan dumasar kana naluri wungkul. Jaka Wulung manehna ngacejek hiji puhu kai nyaeta ku sukuna sangkan mere daya tolak kana awakna pikeun luncat ngahindarkeun diri. Eta gerakan mere waktu leuwih lila pikeun Jaka Wulung mertahankeun dirina. Tapi mitra, waktuna teh ngan sakedapan bae. Boh Lingga Prawata kitu oge Watu Ageng sarua pada geus bisa ngajudi eta kamungkinan nu kacida basajana. Tungtung keris Lingga Prawata ngabelsur meulah angin. Huk! Tina gigireunna nu ampir papentas-pentas, dulur sapagurona Watu Ageng ngabelesat kalawan ramo-ramo nu diranggengkeun. Ya! Ngan hiji nu bisa dilakukeun ku Jaka Wulung. Manehanana ngagulingkeun awakna ka tukang sakuat tenaga. Het! Jaka Wulung bisa ngahindarkeun diri tina panarajang ampuh Lingga Prawata ka Watu Ageng. Tapi mitra, manehana teu bisa ngahindarkeun dirina tina bahaya liana nu leuwih rongkah ngancam kana dirina. Mitra Pasundan, Jaka Wulung teh ngan bisa ngagulingkeun awakna ngan dua puteran wungkul. Dina puteran satuluy nama. Awakna Jaka Wulung teu mampu hade neul kana lapisan lemah atawa bumi. Jaka Wulung kumalayang kana jungkrang nulung kawing. Kapireng hiji sora jeritan sakedapan sarta pating keresekna tangtungan nu nembus dang daunan nu pating blegbeg. Teu aya sorana naon, sepi jempling ti belah handap, simpe rehe combrek taya kadenge keresek deui. Mitra kakaget anu lain lumayan. Ngagurat dina beungeut opat manusa asal Jipang. Teu aya nu nyangka sacongo buuk oge. Yen antukna padungdung patutunggalan bakal kitu jadina. Sakecelak cai herang ngagenclang maruragan tina panon mojang geulis. Dia hulan. Tapi sagancangna disusutan saacan kapirangan ku Kijayang oge ku Lingga Prawata jeung ku dulur sapaguron sejena ku Watu Ageng. Kumahan panasiban Jaka Wulung mitra? Insyaallah upami kataji ku ieu carios sanes waktos uang sobit raskeun deui mitra. Hapunten bilih dina saminggona mung sakali atau nampi 2 kali sementawis pemargi aya sabaraha ke program sanesna. Hatur punten kana samudaya kalepatan sareng kakhilafanana sumangga mitra Pasundan mulia. Mitra Pasundan cag heula rupina sakitu heula mitra
Insyaallah sanes waktos wangto bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan kalayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilafanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.